Peda urang teh hayang deukeut ka Gusti Allah. Peda rumah salangit nu Allah, bumi nu Allah, umur kabeh ge pamere ti Gusti Allah. Salin urang ieu teh kampung teh teh. Kadaya ieu teh kampung Ciarsa, kampung Cikadu, datar Kadu nanti. Kampung jog-jogan ya. Nya saha itu nu Allah. Kadaya teh nu Allah. Tah kulantaran rumah saya teh nu Allah, maka urang atuh sing deukeut jeung Allah. Ulah tinggalin nu ngaranna salat fardu, ulah tinggalin nu ngaranna salat sunat. Ya, sok urang teh salat, geus beres salat sunat, sok wirid, geus beres wirid, sok urang teh ngaos Quran, geus beres ngaos Quran, urang teh ngaos sholawat, geus beres sholawat, sok urang ngadoa. Sabab kasuksesan nu jadi salaki, kasuksesan nu jadi anak, sing emon awewe sing betah diuk di imah, sing betah diuk ke sejadah. Hayang ibu sukses salaki, hoyong sukses salaki, kuncina di awewe. Di naon cenah kuncina? Di awewe. Awewe masih betah diuk ke sejadah. Kenaon di sejadah teh? Sing loba ngadoa. Doakeun salaki, doakeun anak. Masa ngadoakeun tara. Lamun pamajikan ngedul ibadah ka Allah, ngedul ngadoakeun ka salaki, dijamin rumah tangga eta salah, rumah tangga anak moal barokah, dijamin salaki usahana kajeun ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan ka luhur ka handap ka mana wae sagala diimitan naon wae pernah dicoba tapi anu aya lain sing ayeuna kasuksesan tapi gagal maning evaluasi isi pamajikanana jauh jeung Allah. Ieu mah teu cara kana duit na cingceuk. Lamun salaki usaha teh kade pamajikan sing getol maos Quran, sing getol tahajud, sing getol naon deui? Salat duha, sing getol ayeuna teh sholawat. Jeung deui teh kenging di rumah tangga pasehan. Lamun di rumah tangga terjadi papasehan eta nyebabkeun sulitna datang rezeki. Komo ieu mah rek sare pasehan heula teu pira-pira ge tina masalah korep jeung masalah bedog. Aya itu di dia. Lamun bapana tina masalah bensin jeung rokok. Nyai, naon kenapa? Menakan rokok tadi di dia henteu. Pamajikan. Foto merhatikeunnya ka salaki teh gampikeun. Tadi mah aya apa di dia. Boleh napikeun atuh. Ini pan abi teh papaseha, bapak eta wudhu beuki papaseha.